jajan bakso ikan lu harga teh moal 200 perakan langsung di tanah pabrik nu aya di Rancamanyar lu bener-bener termurah sa Bandung Raya tuh barang pas tepi ke tempat nate alas ya benar-benar barudak harga nate moal 200 perak aja da ya teh meuli nate di bakso ikan si Mamang Dede ceritanya kesan we atunya da tukang bakso ikan teh marelina teh kabeh ka si Mamang Dede da di dieu mah produksi nage ngapoe di jeung harga nate bener-bener murah pisan moal 200 perak bener ya teh ting hiji bakso ikan nu bodas anu hideung bukan mah di dieu nage prestis dengan kuat ke mengkilat kitu aing masih bakso nate ya enggak salah ya mah kami beralih profesi jadi tukang bakso ikannya nyokoti si Mamang Dede aing mah itik bari 50 juta kali barudak ya teh salah aing masih ukuran ujung bodak ge kana 4 ribuan aing mah meni murah teuing Mamang Dede tuh ah buku rek dikirim ke luar kota ke luar pulau ge pokona mah saman geus dipaku bawa ku si Mamang Dede nate ribet ge cek si Mamang Dede nate sok teu ditester heula cenah geuna atuh sok diuji heula cenah ieu teh buatan si Mamang Dede teh geuna atuh henteu barang diberewekeun teh alah sia-sian mercona aing mah meni korkun kalobaki tuh Bang Dede barang disilawekeun teh alah aing mah mendingan